pikun pohoan aya adan gede gedenya nu adan aki-aki adan tengenaheun bujeng-bujeng hayang salat di brawe nyawa simut nah eueuh di masjid nu ngora gitu kahayang urang teh atuh masjid teh kudu ngora lain ku aki-aki aya ketua Karang Taruna galakeun nya ulah kana sumbangan Agustusan wae Karang Taruna galakeun kana masjid sehingga ria budak ngora teh kalbaker urang jaga akhirat rutinan contohna bayangkeun aki-aki pikun rawak warallahu akbar da ponok napasna teh ai subuh mah adan teh pan beda tinu sejen geuning subuh mah aya nu kitu geuning as-salatu sikirun karena naon maksudna mah hairun minanaun ada mun aki-aki pikun aing mabok dengan aing teh salat sikirun karena naon ampun eta aing ngadenge aki-aki adan ngarumpuyuk di teras masjid rag-rag Cipanon demi Allah aing sedih kagagas cing horeng dipikir-pikir meureun aing nu disebut setan bungkelekan gancang we digoroan ku aing anak buah anak buah kumpul anak buah aing aya naon cenah bos detik ieu menit ieu geus tong ngapomok-pomok deui urang diajar salat siap cenah bos lah sabaraha pincuk salat bos samurukana salat telotek udah jadi udah dileletik mabok ada apalan karena ibadah ya salat eling ke Allah siap cenah bos abdas itu abdas ngajajar hari aing mah abdas teh umum jeung batur da pernah hari anak abuah aing pan dileletik awam kana agama teh apaleun abdas teh kejebur jeung sirah-sirahna jeung baju-bajuna atuh dek salat di jero masjid teh banjir mararase aing imam anak buah aing jadi makmum pan di akhir Fatihah teh aya nu kitu gini hari anak buah aing jalempe yang meuli teh nyahoeun lain ahmak aing eueuh nu malan rere teh ka tukang Aisyah jempe wae amin anjing oh cenah make amin bos jadian deui eta mah ti subuh nepi ka duhur teu tamat-tamat ngagugulung sarua pan di akhir Fatihah kadua kayak gitu waladhdallin hari aing bakat ku bunga anak buah aing bisaeun jadi cul surat anu kadua kalah kaebat aing tak kitu atuh maneh teh lain kita tadi teuing surat naon naek nah anjing eta aing da hebat anjing atuh cai Allahu Akbar barang nongeng aing kitu ruku teh guluntuk teh anak buah aing seserian salah aing pan rumasa aing salat mah kudu bersih ngarumasakeun 3 minggu teh ganti cangcut aya abdas telaan calana kolor teh simpangkeun dina pancuran mamek sarung we aya rek salat poho sarung teh kaporosotkeun lain nyangsang na luhur bujur aing ruku kitu nongeng ka tempo bawa aing hideung meureun eta anak buah aing Allah meuni hideung-hideung teuing tapi aing teh elek-elek emade we aing hideung-hideung ge dadamelan Allah
Allahu Akbar. Nu masa kaing tidinya tetara salat deui aing. Daerah anjing teh. Era bawa aing ka potret anjing. Demi Allah, tapi lain aing wae aya deui dongeng geuning. Aya haji salat tara manehna teh. Ai hajina mah haji ngan hajina baheula cenah ngajual galeng. Disebut lagi Haji Wahyu, Haji Sawahna Payu. Eta haji teh beungharna luar biasa. Gawena cicing tapi duitna wah triliunan. Mobil Jaguarna ge genep. Mobil busna 100 siki. Tapi teu gawe manehna teh. Pabeja cenah eta haji teh cenah munjung ka kanyut. Munyung ke kanyut. Demi Allah, ieu mah kisah nyata, lain dongeng kisah nyata. Aya haji munyung ka kanyut. Kanyutna teh panjangna 60 meter bayangkeun. Wah, lamun kieu teh hajina di dieu, huluna mah di ditu di jamatan. Boga anak buah tiluan para tutup purah nanggung. Mun hayang kieu teh anak buah hayang kieu aing siap duluan gotong. Si Alem kusuk jeung eman dia. Kusuk tukang panggul. Geus euy beres pulut deui. Lamun sare teh haji ngaleor we kita siga selang. Hiji waktu meureun heuda geus kolot hayang ngalaman ka tempat rame meureun teu ngetok moyok di kampung. Pokoroan anak buah gede aya naon cenah dudungan isukan cenah aing hayang kamu bawa cenah udang sepuh keneh supaya teu disebut cenah teu dicuriga eta kanyut cet cenah ku cet bodas aparan aksaraan ku supidol Mas Pion siap cenah bos buat adan subuh Allahu Akbar Allahu Akbar. Oh, batur mah adan subuh teh ka masjid. Eta mah haji mah dicet we bobogaanana. Bari guru boga. Pan dicet teh ku koas, meureun getek. Tina murungku teh jadi kitu. Siap ge. Ayo ini teh. Ieu. Gotong anak gua teh mapai sawah. Eta anak gua sebas ngagotong haji nama di tukang kita ngapa heuhai jarak beureun 5 kilo ti imahna manggih tai muning cek anak buah dan cenah urang lalapkeun ka tai muning tuman cenah siap cenah satuju haji nama teh apaleun uluna teh dilelepkeun ka tai muning blesak barang dilelepkeun beuneu karasa ka hajina haneut wes weh naon haneut dilelepkeun kana tai muning haji cabut gotong deui hajina mah kitu burubug deui barak jarang sakilo tina tai muning manggih muningna keur depan wah cenah urang lelepkeun kana bujur muning tuh man satuju deuh da lenger bawa ieu anak buahna teh belosok karena bujur muning aya setengah meter mabus baru diabuskeun baru kasedot karena panas gurubuk teh woi naon panas euy emah anak buahna teh dilelepkeun kana bujur muning haji antep jang sudah tidak dicarekan numata kade aji belah mun aya nu beunghar diligakeun paling sakusia bisi munyung ka kanyut aling di belah mana gua hiji tanah maneh jelema jago jeung aing gelutna urang uji mental kumaha mun maneh dek deungel ka aing bebeja heula ceuk aing teungel
cek aing entong sabalikna aing ka maneh kitu cek maneh teungel aing leungeuh cek maneh entong aing moal leungeuh jadi asno jadi lamun dek deungel teh bebeja lamun cek aing entong moal cek aing teungel aing dek deungel lamun cek maneh tong deungel tapi kaula deungel eta teh eleh mental eleh gelutna jadi doa rek naon bade deungel kasaha ka maneh terus jadi pek atuh aya bebeja mah Dido anjing anjing lieur euy untung bebeja heula anjing lamun teu bebeja nya lieur ongkohnya nyeri ongkoh jadi belakang dek naon rek deungel asaha ka maneh teu meunang moal anjing sportif aing wah rek naon bade deungel kasaha ka maneh teu meunang bade maksa aduh anjing maksa kau patuh aing maksa mah anjing teh maksa rek nurutan rek maksa aing wah rek naon rek deungel asaha ka maneh teu meunang bade maksa pek aya hayang doraka ambung anjing naon anjing teh asa hese-hese teuing wah rek naon bade deungel kasaha ka maneh teu meunang bade maksa pek aya hayang doraka mah paduli dosa-dosa aing aduh anjing suwe kau patuh anjing kagok maot aing wah dek naon deungel asaha ka maneh teu meunang bade maksa pek aya hayang doraka mah paduli dosa jelema doraka teh digodok dina godokan di sini neraka neraka teh panas pek deungel aing deungel ngan maneh ka neraka pek deungel mung anjing naon aya aing rek deungel kudu doraka wah rek naon dek deungel kasaha ka maneh teu meunang bade maksa pek aya hayang doraka mah paduli dosa-dosa aing ya lemah doraka teh digodok dina godokan dia neraka teh panas boro-boro jelema besi hancur cek saha cek maneh tadi aing ge beja maneh mah ngabohong soak meureun anas dibikeun sukan teh dek dikawin modal balik aing kadieu naon atuh meuli sakala sia teh bisi aing maot aing rek mere harta karun ka maneh harta karun di mana tah di dinya nu rek belok ka dieu pan aya jamatan jeung kebon awi nya loba diteuneun ku aing diwadahan kana keresek hideung pek dahar ku maneh sing seubeuh tong dibagi-bagi dengan sakitu-kituna naon jerona teh duit lain inten lain permata lain emas ai koneng nama sarua jeung emas ngan itu mah biye bau ongko naon jerona ya dongeng namanya pan urang teh tadi teh modal bukan lain harta karun harta kadut barangkah tingali ku bang aswata meluncat
nafsu ngaku kudu kamalah syarat kamadahan inak geninganipun Aswatama kejiawenan alatia hutang pati dibayar pati hutang larang dibayar larang. Hei yang padang uguhe aing ngalewan pati aparat karawan hengkel asapang jagona anjeun yang padang jadi baca pang-pang Aswatama ucan pernah roboh di palakan yuda ucan pernah roboh tiap rambutan pati opo begalannya. Hei yang padang nih kurang pada padangan dua sen pulih orang. Kang Maha
Indramayu kotane ayu bangkir mah ape wadine ari wong bagus ngecek tumuyung kula wadine rapine Kang Mas kula wadine pasti ketara di bapak ngomong tanpa nyanda lan warna lupa Pemirsa bina ngasihkan sasarengan sareng pidangan bayang Ki Wawan Dede Amung Sutaria Patali aya pamonuti Parduka samut sunat kapilampah carios wayang biasa tamat anu menut lagu biasa kasangakan gindulan lagu ya nu kahiji anu sumpingna nyata di Bapak Hajat lajeng ya di grup Dendi sauna kesani ya di bobotoh hayam nya dupi lagu anu kapundhut taya sanes laguna Bang Bung Hiding atuh nuhun kana kagegerangan lajeng kintulan lagu ya anu sumpingna ieu di kesana Bapak RW Ciborenang Bapak Haji Kohar itunya lajeng di Ujang Mespion oge sami di Bapak Wahyu mantan RW lajeng di Bapak Ujang Haji Ohing oge sami Ciborelang dupi lagu anu kapundhut aya sanes laguna Wangsit Silih Wani itu dikindutkeun kanggo ka keluarga Bapak Hajat Bapak Ade itu lajeng ke Bapak Maing Zalom gitunya ke masyarakat sauna teh ka Tegal Sumedang sareng penonton sadayana di Bapak Jajang mantan Kades Tegal Sumedang nyangakeun pamirsa lagu ti payun nyaeta Bang Bung Hiding nyaosan di grup Dendi bobotoh hayam diteraskeun kana kintunan ti Bapak Jajang mantan Kades Tegal Sumedang oge sami dina laguna nyaeta Wangsit Siliwangi sareng ti pamunut lagu ti Bapak RW lagu ti payun dina laguna Bang Bung Hiding wilujeng ngadangukeun di pajajaran bambu
Kira-kira ada dantor anu bangkir Ada di grup ya. pada diserangan ku Pak Haji Kohara daya anu mana kapayunan Pak Haji Kohara daya anu mana aya Pak Haji Kohara turun teh asa gitu gitu ada kira-kira Bapak Hajat Ibu Hajat anu mana kapayunan Bapak Ade Ibu Ade Bapak Hajat anu mana kira-kira Ibu Hajat Bapak Hajat oh Bapak ngomong Ibu na aya Bapak Alhamdulillah. Nah, itu Pak Ade tuh. Ya Hanaf ya. Bapak Ade kali Ibu anu mana kapayunan oh ke Bapak Ade mah Bapak Ade woi 500.000 atur nuhun Ibu na aya Bapak Salam Ade pada kadieu da ibu nama. kira-kira Ibu Hajat anu bagir kapayunan Ibu Hajat Ibu Oon daya anu mana disarangan Dewi ku Pak Ujang sopir kali Ibu Imas anu mana kapayunan kira-kira Ibu Hajat anu bagir atur nuhun Ibu Alah, beres ibu aduh. ayo cikereu ya kira-kira Pak Ujang sopir kali Ibu Imas anu mana anu bagir Keluarga ahli waris lagi. disarangan Dewi ku Acep Ibu Eneng Adai anu mana kapayunan Akiki Ibu Nining Adai anu bagir disarangan Dewi ku Bapak Aceng Ibu Ais daya anu mana ahli waris kapayunan Alah. bangun atur nuhun ngaralit kapayun ahli waris atur nuhun selira cuan awit teh pangajobuan lantaran ti kitu
Gira Bapak Muhtar Ibu Nyai Edi anu bagir disarangan ku Bapak Haji Tatang Ibu Hajah Komariah Edi anu mana kapayunan disarangan ku Bapak Eman Ibu Apoy Edi anu bagir Bapak Oma Ibu Elak Edi anu bagir kapayunan Sorang bedi atur nuhun luhur miga aya bos beras Bapak Surya Aya, ngantai. Bapak Surya bos beras dari anu bagir Bapak Agus dari anu mana kali ibu disarangan ku Bapak Ahmad Ibu Nyai dari anu bagir Bacecep Suhendara Kapolres Ciamis dari anu mana atur nuhun Ibu disarangan deui ku Bapak Wahyu Doi daya nu mana Bah Aces deui Bapak Acehnya daya nu mana kapayuna kira-kira Bapak Ahmad Ibu Nyai daya nu bagir disarangan deui ku Mang Dedi Mang Rahmat daya nu bagir kapayuna Ngararantai Pak Haji Tatang Ibu Hajah Komariah daya nu mana Paeman Ibu Apoy daya nu bagir disarangan deui ku Bapak Muhtar Ibu Nyai daya nu mana ngararantai kula disarangan deui ku panganten istri pamanggat anu mana kapayunan panganten istri pamanggat anu bagir balung geus jero deui aya aya nu kapan salira cuan awit teh pangajul buang hatur nuhun panganten geus geuning deui aya sorang bedi luhur meja geus siap alen
Kira-kira Pak Ujang Supriyatna anu mana disarangan ku Pak Abun RW daya nu bageus. Bapak Ujang Supriyatna anu mana kapayuna disarangan deui ku Bapak Abun RW anu mana Pak Abun RW anu bagir hatur nuhun. Kira-kira Pak Ujang Supriyatna kapayuna kira-kira Pak Ujang Supriyatna daya nu mana kapayunan sakedapan Bang cerah bebendan serabakan gemagati salira cuan awit teh pangajual buah lantaran kitu hatur nuhun. Sora beding luhur miga diri abdi Pak Haji Haradai anu bagir gampang
sang aswataman raya mengadeg mapak yuda ngalaga dene raung kasorang yuda kasorang yuda mapak yuda ngalaga bang aswata nafsu ngaku kudu amarah salirana kumeterkan dia papat terbawas kekerot laraina belum melirik tamaga dijemur kunerahangan tiga iu dipikir dibulak balik di papai dirasa-rasa lain antep geneng tasi patih ya badan puguh we aing ngalawan wadia balat kalawan hengker asa pangjaguna teu dibaca i bakal pangi jembang bang aswatama anu can perang ngejat ti palaganina sela partula kancana sela arane batu partula panggosok kancana mas senadyan dirimu buat kaya mas satetes singkir satilah singkir ulah tak coba pengantin masa perang kiri kemana perang toya kemana kiri kemana perang luhur gunung toya kemana perang luhur sagara perang pupuh perang dedali perang seseredan perang pupuh perang sabuh perang dedali perang seli samar perang seseredan perang seseluputan lahir batin di sengareban ayo perang pada opo be jalan
Ampun ya madagri sakali deui untung ngaganggu ulah maksakan umum nya ngahina bangsa Aswadama buat ramah kumaha ya pokoknya hawa tosu tekian nahan Kalijaya Sipati yang madagni luar biasa kasakti nama
kapaksa urang nginjem lempar batu samunya tangan kumaha teh ya maksudna kumaha apa copi urang minta bantuan ka Ratu Siluman ieu urang minta bantuan ke Anger Gedeng Permoni kumaha carana supaya kita pelaksana ka Dewi Lesminiwati saya boleh deui satungtung Lesminiwati nikah cinta kasih cepot oke satungtung si cepot aya di kieu na yakin Lesminiwati moal luntur cintana carana supaya Lesminiwati pinah cintana kanulian daek narima lalaki sejen ieu teh si cepot kudu dipaehan di mana si cepot geus paeh yakin Lesminiwati bakal pinah cintana kanu sejen carana maehan si cepot urang nginjem leungeun lempar batu sama di tangan eueuh deui kasilna ku Arjuna moal aya nu bisa ngalawan kumacek curug Arjuna urang nyieun siasat urang nyieun cara supaya si cepot dipaehan hayu urang minta bantuan ka Ratu Siluman saking langit tina langan apel gading toya wijil saking langit tina langan apel gading yampil gading umarantang suarane udan suara udan lulumut jembara kaslori sigeran tanira ingkang kawin lani gentos kang Winturusida Banus perlampahipun Resi Kumbayana maksa pada nyuhunkeun bantuan ka Ratu Siluman Dewi Gedeng Permoni anu dipimaksad pada nyingsieunan astra jing sabari pada ditanda sali margi emutan Kumbayana di mana si cepot masih keneh hirup di alam dunya yakin Lesminiwati moal luntur cintana supaya kapimilik laksana dipimilik waswata macarana si cepot emutan Kumbayana kedah tilaran dunia ulah aya di alam dunia tuna lampah eta kocap pawon kening di karang tumaritis hartosna karang tempat tumaritis panitisan Wisnu anu nyumput buni di nucang negrak balik tekatara mengpekan banget kusawe batok ulu eusi mata dina waktu sayana Semar nuju lolos dukan di mana ayana jeung jiga kumaha nasibna anu kantun dia itu marintis pala putrana Semar astra jing ada balagaring dina waktu ayeuna anu estuni ngawakilan ramana anu lolos bukan di mana ayana sumara kamanikan tikanggangan di astra jing yang asyahara riwang dek dulu
palang siang bapak dewek tiga syubuh di kieu ayah meureun bapak teh 2 bulan setengah malolos duka di mana ayana jajaran duka kumaha nasibna ieu bapak can kapanggih laratana ceuk sakao cenah bapak teh ngabanar togel ditewak ceuk sakao cenah bapak teh kawin deui ceuk sakao cenah bapak teh milu usaha nah mana nu bener heuh aing can kapuguh bukti jeung kasaksi mana dewe teu bisa nangtukeun sidik beja da ukur cenah jeung beja jangan para dene kitu ai bapa dewek eueuh ulah kabawa sedih kabeh ulah kabawa geuring kabeh tetep dek teh kudu tegar yang harapan segala masalah sabab numutkeun dina katerangan ge masalah moal burung beres lamun ku cara sabar jeung tawakal omo meureun dewek gaganti bapa anak pangbedah lawang anak panggedena pangbarep mun di urang mah nya cing surupana dina naraga walimatul nikah rawuh walimatul hitan putrana pangarsana bapa ade rawuh ibu sareng putuna bapa ade rawuh ibu nikah nama parantos kita kantun ngajulungkeun dinten enjing seserahan teh cenah kapalica ketatangi di dieu mudah-mudahan dipasihan kalancaran sadayana nya pokok utami ye panganten teh kedua memplacing janten rumah tangga sakinah mawadah turarahmah amin gelang yang diudak jinis dan tekapangi kalangkang anu beunang barayak heubeul teuing patepung teu daek wawuh paangang jarang patanya anu eueuh di teangan nya meureun moal kapangi dapaleun Gusti ngancikna dirina lagu sinom pupuh sanajan lagu ukur gitu tapi dipesek mah geuning nganung pasapah itu pasapah bancetnya sabab lagu-lagu baheula mah beda jeung lagu ayeuna lagu baheula mah ngandung atikan ngandung didikan tapi lagu ayeuna mah padua saujratna bagi teu mawa pendidikan ya tokmol ayeuna mah baheula mah lagu teh kabeh ge bacaeun model bieu we heula ngalayang di udang jinisna henteu kapanggih teteh neangan wujud pangeran atuh moal kapanggih aya wujudna Allah nya ukur kalangkangna anu beunang ukur lapat Allahna anu kabaca nya itu barayak heubeul teuing ti mimiti lahir nepi ka maot urang teh ngaku Allah teh aya tapi pan jeung urang macan panggih matak disebut barayak heubeul teuing patepung teu daek wawuh najan deukeut aya di urang tapi pan teu wawuh urang teh jeung Allah teh paangang jarang patanya komo lamun urang jauh jeung Allahna anu eueuh di teangan eueuh teh lain eueuh Allahna tapi eueuh babandinganana sabab Allah teh laesa kamislihi syai'un nya nya meureun moal kapanggih atuh moal kapanggih teu nyahoeun yen Gusti ngancik dina dirina teu karasa yen Allah teh aya dina diri urang sewang cek dina bab agama wa huwa ma'akum aina ma kuntum yen Allah salawasna ngabarengan ka umatna di mana wae anjeun ayana tiap urang eling ka Allah Allah aya di diri urang naon hirupna ya nu mata luar biasa lagu baheula paingan Allah ada di mana-mana usus ka panganten istri kumaha
usul engke wengi hati-hati usul mangkade kedah tarapti usul lamun edek konci panganten anu geulis enjing mah tantos kulimis panganten anu geulis sapeupeting nyonyo kumis panganten ulah reuwas sok anggur gerawa waas panganten ulah reuwas lamun ke aya marmot makanya make jeung aya marmot usul ka panganten nu pameugeut usul umat ulah kekereuweun usul pamitos karasahaneun usul gerapu kalian keuyeum mun tamu atau sepi panganten sok teras nupi mun tamu atau sepi dekedah padami deui mun tamu atau sepi panganten sok surasyeuri mun tamu atau sepi panganten ngadu kaleci ngadon poces poces amunya hate dedek leutik hate gegebegan euy sieun bapak hajat teu nyecep sabab dewek ge nempo bapak hajat bapak ade nyecep kasinan 500.000 lamun kadewek teu nyecep sakitu teh komo mun leuwih abong deui hampir aku deui nya lamun kadewek nyecep 50 atawa nyecep 100 berarti bapak ada teh aya hate kasinan aya ruji aya hate teh hatenya nya cemburu deh pasti aya gerentas kieu teh sadaya renglengan akang para penggemar Bapak Momo di Cibiru Rabu Ibu Sumbing Rabu mah nya Mang Rahmat Mang Dedi sadayana sarung nya cing cenah Kang Cepot hayang dipangigeukeun lagu main pok baheula mah main pok ayeuna mah silat main pok kumaha nya eta silat aitina silat teh silaturahmi barakeun duduluran pansuni deh bapak ade labuh ibu ade bapak hajat bade nyecep ieu bapak ade teh pan pupuh lemur bapak RW ieu ge nya itu ning RW anu sa RT na per RW perlente teh bapak ade pan segala ngawangun jalan mobilan wah di depan tuh itu di depan tuh tapi noyo deh tapi demi kepentingan warga makanya nggak wujud deh ya jalan ke dia ya aduh gerentes hati ti akan kasih daya warga-warga Sukarame wujudkeun kesatuan jeung persatuan boh di pihak pemerintah jeung warga nanya ulah paing aingnya sabab masyarakat ieu pemerintah teh mun nempo warga teh kudu cepat tanggap kedah proaktif kumaha carana ngabangun bangsa nu berpancasilais jeung demokratis nya teu hilang atuh ka Bapak Ujang Sobi rawuh Ibu Gimas Ancep rawuh Ibu Neng Akiki rawuh Ibu Nini keluarga besar Bapak Aceh rawuh Ibuna Ibu Is yo si Bapak Aceh geus asa jeung jiga deh lamun budak hayang samangka teh geus tara meuli menter ka Bapak Aceh Bapak Muhtar rawuh Ibu Nyai nya Bapak Haji Tatang rawuh Ibu Hajah Komariah Bapak Eman rawuh Ibu Apoy sadayana teu diwiji-wiji Bapak Oma rawuh Ibu Ela Bos Oras Bapak Surya mancok kenenya Bapak Ahmad Ibu Nyai Bapak Cecep Bapak Suhenar nya sadayana di Ciamis itu Bapak Cecep Suhenar Bapak Kompolres Bapak penegak hukum Bapak Wahyu
Dwi Bapak Aceh Rawang Bapak Aceh Bah Aceh adiknya cep pada gue nya hapunten ka Bapak adenya ngana teh sirikan hapunten ka banu badenya cep omat tong di amplopan barang ka tembong gede leutikna ka tembong namina ge pakaulan Bapak hajat Bapak ade badenya cep 1 juta nuhun cenah ibu hajat badenya cep 10.000 yo boga ka era mah kira-kira deui ibu hajat cep 10.000 alah cing minta main po minta silat aya gua mulut lagu nanti hayang lagu kawung buahan ditepak kuduaan Kapankus laraskeun yo lagu akang hayang nih aya karek datang ayo jangan sampakeun setengah hari akang ieu mah setengah hari ieu mah setengah hate menta laguna lagu kawung buahan hayang ditepak kuduaan laguna buah kawung tepakna tepak dua gitu. Oh lagu buah kawung tepakna tepak dua eta syar cing teh syara ya Naon heula di teh heula dewek menta sinen teh syara siren ye sok neng buah kawung ruruntuyan coba beki denoke maneh-maneh caruluk raos nu gaduh ieu caruluk bahan cangkal terus gaduhan ya cing kumacek salat trompet punten pisan akang ya aya panjang adu can bertemu yo kapunten hebat dia cing kumacek suara kenang kenang anu mana kang kenang anu mana kapan kenang kita menang nomen Kang Aceh apa dina silat mah aya kenang anak aya kenang indung oh akhirnya mah indung kenang teh geus aranakan anak kan pan jadi KB jadi KB boleh nya cing kumacek suara kenang indung mah ngabejaan gini kita kenang nya ka salaya ngabejaan kumaha ulah salah tumpak batur cing cuma cek suara senang anak jadi akibat ayah anak teh gara-gara nu bieu meureun nya tumpak ping tumpakan cing suara goong pangkus gong teh aya seueur pelan sabari gong aya goong caladi akang goong caladi caladi noktrok dua gong bantal bantal parang GS tilu gong manja aya gong manya jaga aya opat kempul 5 gong sadunya nu badag teh oh genep benek 7 gong jualeun cing ajaran mentan tepak 2 goong saladi syar pakatan Aceh
bisa caroplok tulang aing ieu mah. Nah mah kayak gong kitu Gus. Mana eta mah sebutna ge goong caladi. Goong caladi. Kaanggon teu eta. Kaanggon. Teu ngaruksak mah. Jual. Bijan jual. Karombongan can payu. Jual. Kanu boga rombongan tapi tina beuh-beuh. Siapa? Menta tepak dua goongna goong bantal. Siapa? Nyentuh gedangan goblok ya. Seueur aing ngarasana ge. Menta tepak dua goongna goong manja. Nu kumaha aing teh nya goong manja. Sa. Coba. Siap. Siap. Sekali deui. Aya goblok kieu kan. Gaung nu kasurupan mah. Naon? Makanya aya goong. Goong hayang. Abong goong manya. Goong hayang. Cing mental goong sadunya.